Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ki Asmat geus ngawangun deui kuda-kuda anu masih keneh weweg sanajan bari dibarengan ku hate anu ngageter. Curela cung. Jaka Bandang anu miheulaan maju narajang. Sambaran pedang nangarah kana suku lawan. Kawilang panarajang anu teu lumrah sababiasana anu jadi pas sasaran panarajang teh anggota badan lawan bagian luhur. Ki Asmat luncat singgahan sabetan pedang lawan bari metakeun pedogna rek dipake nakis pedang lawan. Tapi Ki Asmat jadi kacele sabab gerakan pedang Jaka Bandang jadi robah sabab nu dakukeun ku Jaka Bandang ukur gerak tipu nu jadi sasaran sabernama nyata beheungna Ki Asmat. Kacepatan pedang Jaka Bandang memang di luar dugaan. Beheung Ki Asmat kaancam ku pedang lawan anu nyata susah pikeun disingkahanana. Ki Lombok bisa ngarti karena kaayaan anu lumangsung. Lamun teu ngalakukeun tindakan ku bisa dipastikan muridna bakal paragat nyawana. Cilong. Ki Lombok luncat narajang metakeun ilmu cakarwasina. Ramo-ramo leungeunna anu haleuras jeung teas kawas beusi ngarah kana punduk lawan. Upama keuna kana sasaran geus tangtu punduk Jaka Bandang bakal awut-awutan. Tapi Jaka Bandang memang hebat. Awakna jadi muter bareng jeung muterna pedang dina cekelana nangarah kana leungeun Ki Lombok anu geus nyolodor ka hareup. Ki Lombok kaget temikeun leungeunna buntung gancang narik panarajangna. Sedengkeun Ki Asmat kakarek mancuhkeun tangtunganana. Harita eta kayan mangrupa kasempatan keur si raja pedang Jaka Bandang. Ngan sakilat pedangna meta. Siut geus ada anjir. Tong digabrok ka jabat dia ya. Itu Ki Asmat kagerok kaget jeung nyeri. Lebah pigelang leungeunna sapat ku sabetan pedangna Jaka Bandang. Ki Asmat ngacaul awakna ka tukang lantaran kaget jeung nyeri ningali pigelang leungeun katuhuna buntung. Trak. Sora pedang Jaka Bandang anu asup kana sarangkana anu ngadaplok dina tonggongna. Ki Asmat masih keneh sumengir nahan ka nyeri. Sedengkeun Ki Lombok masih keneh ngajanteng can waka ngalakukeun tindakan naon-naon lantaran masih keneh kaget. Lumangsuna kejadian bener-bener di luar dugaanana. Jaka Bandang terus lempang ini tinggalkeun patempatan geus teu malirek deka Ki Asmat jeung Ki Lombok. Siga anu geus taya kajadian naon-naon di eta patempatan. Ki Lombok jadi muncak amarahna. Harita ngagero bari maju narajang. Bontong sangeunahna sia. Mantok hujuk. Goblok sia. Rasakeun sia. Hiat. Panarajang Ki Lombok kawilang cepet tur dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Tapi Ki Lombok jadi cingkrak luncat ka tukang. Sabab Jaka Bandang geus nyabetkeun pedangna ngarah kana pigelang leungeun lawan kenca katuhu. Lumangsungna kajadian teu leupas tina perhatian sababaraha urang pangeusih pilemburan. Anu tadi milu nuturkeun ka Ki Asmat jeung Ki Lombok anu rek neangan Jaka Bandang. Samemeh Ki Lombok bisa nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun panarajang susulan. Jaka Bandang geus maju narajang. Saking ku cepetna gerakan pedang. Harita pedang dina leungeun Jaka Bandang jadi teu beda ti sakulung sinar podas anu ngurung kana tangtungan badan lawan. Lamun seglain Ki Lombok anu jadi lawanna, tahang tu bakal soak sarta paragat nyawana. Tapi Ki Lombok jago kolot anu geus kahot. Ki Lombok metakeun karikatanana dibarengan ku ilmu pangenteng badan dinya nyingkahan panarajang lawan. Dina lebah aya lolongkrang kosong, Ki Lombok malas narajang kalau jadi lawan. Tarung anu lumangsung
kacepetan gerak nameh teu bisa dituturkeun ku panon jalma biasa. Masing-masing pada ngagunakeun kemampuan ilmu silat anu teu dipibanda ku jago biasa. Kawilang tarung dina tahapan ilmu silat anu pinunjul. Di antara ting kolebatna dua jirim kadenge harita Soraki Lombok jeung Jaka Bandang anu pandang ngagerunahan ka nyeri dak jebrot blas lebet bedah nyeri deui wae alah jengkang dua badan pada ngajengkang ka tukang. Jaka Bandang nyengirnahan ka nyeri bari nyekelan dada belah kencana anu soek benang ku cakarana Ki Lombok. Sedengkeun Ki Lombok ngajanten nangtung tapi awakna semu doyong ka hareup bari panonna buncelik. Krak sora pedang Jaka Bandang anu asup kana sarangkana. Kusiwal Jaka Bandang nyokot obat tina balik bajuna mangrupa pel buleut warna hideu. Geus kitu mah Jaka Bandang leos indit geus teu ngaliuk di katukang. Sedengkeun Ki Lombok awakna beuki doyong ka hareup tapi geus taya sora anu kadenge. Gebut Ki Lombok rubuh nangkuban getih masuhan sakujur badana. Ki Asmat ngagerok kaget bari terus nyampeurkeun ka lebah guruna. Ki Asmat ngarontok guruna terus ngabalikeun awak Ki Lombok. Tela timimiti sirah lebihkeun kana beuteung parat nuwak meh beulah benang ku sabetan pedangna Jaka Bandang si Raja Pedang. Ki Asmat bener-bener kaget meh henteu percaya kana kanyataan anu mangsung dina waktu harita. Ki Lombok panonna molotot bangun teu percaya sigana teh bakal ngalayang jiwa dina poe harita ku Jaka atawa ku Jaka ngaran Jaka Bandang. Ki Guru jangan benar-benar kejam jang telangga si Jaka Bandang teh geuningan. Karasa panas jeung peurih panon Ki Asmat ningali ka aya nu jadi guruna saperti kitu. Ngareret ka lebah leosna Jaka Bandang tapi geus teu katingali jirimna. Pangeus si pilemburan anu tadinya nyarumput di balik tatangkalan terus daratang nyampeurkeun ka Ki Asmat anu keur sungkawa hatena lantaran nu jadi guru ngalayang jiwa ku Jaka Bandang si Raja Pedang. Menang sajong-jongan mah Ki Asmat teu bisa cumarita. Ngeluk tungkul neuteub kalayon guruna anu mandi getih. Salah saurang di antara genep urang lalaki pangeus si pelemburan harita terus nyarita ditujukeun ka Ki Asmat. Loh, beuteus sangka dugikeun ka kieu na ieu kajantenan teh nya kan. Nyaan si Jaka Bandang teh beda ti setan we tah jelema teh. Bayangan anu keur ngulayaban tos kan singkiat kan mugi sing hawatos kanu pangantenan kan sareng mohon ieu layon Ki Lombok teh ulah lain melami sina kieu kan bet wati ninggalina oge abdi mah kan yuk urang ieu we urang pulasara kan. Ki Asmat beuki ngelup tungkul jadi ngaharuk panonna anu panas jadi terus baseuh ku cimata. Munguh teu nyangka mun umur guru na ngan tepi ka poe harita. Sora Ki Asmat ngagelter dina mangsana cumarita. Kasedih pacampur jeung kaambek ka Jaka Bandang. Sarta ingetan anu ngait ka imah mangsa keur aya salmetan pangantenan anu jadi anakna. Ya teu sangka bakal kieu kajadianana. Pangan kula oge buntung semet pigeulak duh. Cing atuh tulungan urang Cigonewa tong cari cing wae atuh teh. Bantuan ye pangwartoskeun ka Haji Andi jeung Haji Sirod. Bae di baku teu karung urut we teu naon daripada buntung kieu mah duh. Halah bantuan ye gotong layon guru kula ye. Layon Ki Lombok terus digotong. Malah Ki Asmat oge digoneng kuduaan. Ki Asmat mimiti ngarasa lieur lantaran leungeunna anu buntung semet pigeulang terus-terusan ngaluarkeun getih. Kajadian dina poe harita jadi bahan caritaan sarerea.
Ki Asmat salaku pupuh pilemburan nu sakaligus keur mangku hajat salamatan anakna nu pangantenan beut menang musibat anu kawilang berat. Guruna anu katelah Ki Lombok jago kolot anu geus kahote ajal pati ku Jaka Bandang si Raja Pedang. Malah Ki Asmat pigelang leungeuna buntung ku sabetan pedang Jaka Bandang. Loba paguron-paguron anu milutu geunah hate. Lantaran maranehna memang pada simpati ka Ki Asmat anu keur meunang musibat. Tumuhuh rasa kapanasaran keur para pupuh satia paguron. Hayangnya hosaha Jaka Bandang si Raja Pedang anu sabenerna. Ngaran Jaka Bandang mimiti jadi bahan caritaan jalma loba dulur ye. Pang-pang nama kakejeman jeung ulin pedangna nu matak nyentarkeun hate jalma anu borangan. Kayaan jadi pahibu tepuguh sabab lumangsungna acara hiburan jadi pabaur jeung bola sarak layona Ki Lombok guruna Ki Asmat. Kaayaan anu lumangsung seperti kitu jadi narik perhatian si Rawing anu kabeneran ngambah kalebah eta pilemburan. Si Rawing terus nyamperkeun ngadeukeutan ka salah saurang nu aya di buruan imahna Ki Asmat bari terus tumanya. Aya naon ieu teh Mang? Jalma meninggal yud kieu ari dina panggung kalakah jadi tiisen geuningan. Aya naon cenah Mang? Anu ditanya ngareret ka si Rawing terus ngawalon. Buku aya kajian wadrakeun jeleng. Gara-gara nama biasa we nyata. Aya kaributan. Anu ayeuna mah bikin kajian babasan, bikin kaya korban rumah da Jang. Ari Mang urang mana eta ngomong kitu Mang? Aya den, urang blok Soang. Si Rawing jadi penasaran terus tumanya deui. Nah saha kitu anu geus jadi korban teh Mang? Jeung saha deui anu ngamuk teh? Hari Ujang, manya teu apal. Nyeta teu apal. Mang can ngajawab nya. Nu jadi korban teh nyata guruna Ki Asmat, pupuh ieu pilemuran Jang. Malah kawilang duana ngaranna Pantatu ya teh. Ai Mang kunaon ngomong teh siga nu keur gering. Lain gering mah teh weureu ku seblak. Meureuna teh ngomongna kitu Mang. Duh, aya den sok ka mana meuni ka mana we abdi mah ngadongengna ka mana karep Mang Nu ditanya ku si Rawing derek-dek harita nyaritakeun ngeunaan kajadian anu geus lumangsung. Si Rawing ngabandungan kalawan Daria kana guaran caritaan ti jalma anu ditanya ku manehna. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana jala atawa jalma anu ditanya ku si Rawing teh mungkas guaran caritanana. Kitu kejadian teh Jang. Ki Lombok teh padahal mah jago kolot anu geus kahot. Duh, jeung atul bujur teh Jang. Keremian Mang teh loba ngadar baso. Tapi das Jang. Sakitu dihurup kuduaan jeung Ki Asmat. Kalaka duanana tatu teh Jang. Masih kene untung Ki Asmat kan saukur buntung pigelang wungkul. Ya dari Mang nyaksian kieu atuh eta lumangsung teh. Atuh kumaha tadangna ieu si Jaka Bandang? Si Rawing jadi kahudang ingetanana kangaran Ki Lombok anu kungsi patalak jeung dirina. Kawilang lawan anu kuat dibandingkeun jeung lawan-lawanna anu sejen dina mangsa dirina ijen wawasen. Si Rawing nyarita dina jero hatena. Paingan guru aing ngabejaan atunya. Yen lawan anu pangberatna mangsa mun adu hareupan teh nyata Jaka Bandang si Raja Pedang jeung Komara si Dewa Asmara. Duanana sarua pada hayang ngalajiwa aing anu disembarakeun. Ayeuna ku katerangan ti jalma aing geus bisa ngabayangkeun kumaha kaibatan ilmu pedang si Jaka Bandang. Nya amun kaya kieu mah berat oge kaya nu kudu sing hareupan kudu di aing teh. Jalma nu ditanya ku si Rawing neuteu betul sumarita. Ari Ujang kurang mana bet aya di dieu geuningan Jang.
dah ditelek-telek umang mah di Rahayu nu kieu. Lain urang dieu nya ujang teh nya. Jang. Memang lain mang suka menemen jeung Rahayu kuring mah henteu ngahaja ka dieu ngan kabeneran we ngaliwat ka ieu lembur mang nu jadi penasaran teh ningali jalma anu ngaliud bari jeung keur hajat deui nya. Iya kitu Jang. Panganten teh atuh kalakah ceurik lantaran ningali Ki Asmat anu pigelang leungeun katuhna buntung Jang. Malah kok mau Ki Lombok mameh belah atuh sirahna oge Jang. Mun kitu mah bener hebatnya mangnya ilmu pedang jaka bandang si raja pedang teh nya mangnya. Ki Lombok oge nepikeun ka ajalna nya mang. Puguh mang mah ningali langsung Jang. Aslina mang mah. Kumaha cepetna si jaka bandang dinametakeun pedangna teh Jang. Malah beutekan nyahoan atuh nyabut pedangna oge. Mun teu ningali langsung mah matak mau percaya teh Jang. Ari ayeuna naha terus ka mana si jaka bandang teh mang? Dasa kuduna mah masih keneh aya di dieu di daerah Pilemuran meureunna nya mangnya. Nu matak ngaleos we ngabeng beos. Geus teu ngaliek-liek deui ka tukang Jang. Tenang we siga nu kajadian naon-naon. Malah paroman banget teh taya riuk-riuk sigana teh. Kitu we paroman teh taya parobahan Jang. Kakara mang matus terang mangihan jelema anu kawas kitu kucem jeung caduh seuri we Jang pika sabaleun we sugan mah Jang. Sorot paona mun ningali teh siga anu teu ngicep-ngicep acan Jang. Si Rawing ungut-ungutan. Kakara tina obrolan oge ku si Rawing geus bisa ngabayangkeun kumaha dedegan jeung tahapan ajen pangarti anu kacangking ku si raja pedang nyatana jaka bandang. Keur anteng ngobrol kadenge sora Ki Asmat anu ngagerot tarik nahan ka nyeri. Geus poho di kaera sabab leungeun katuhun anu pigeulangna sapat buntung teh jadi terus ngabareuhan lantaran pangaruh tina racun nu aya dina pedangna jaka bandang. Jerina kawilang geus teu katahan karasa parat kena jantung. Wadah jadi aduh. Tolongan kalah kating polohong anjir. Tolongan adau. Jadi bukan aing kana. Tolongan. Aing batuk beneran mah. Jalma nu keun ngobrol jeung si Rawing terus nyarita deui. Aduh. Cilaka ieu mah Jang. Racun pedang si jaka bandang mimiti karasa sigana mah pangaruhna. Beuh. Silak mun kaya kieu mah ye. Mangkaning dia lembur teh jalma anu bisa ngubaran Jang. Nya da biasana oge Ki Asmat atuh bisa ngubaran atawa mun aya naon-naon teh. Sasat pupuh idi lembur. Waduh. Cilaka ieu ye. Nyaan bingung deuna teh. Kudu kumaha ieu nulungan Ki Asmat nya. Si Rawing jadi watireun ngadenge anu keur ngagerok nahan ka nyeri. Baca deras ingat kana warisan ilmu Tiki Debleng anu hentengan saukur ulin karuhunan wungkul. Tapi ngeunaan cara ngubaran jeung nyieun ubar tina akar-akaran jeung dangdaunan kungsi diajarkeun ka dirina. Si Rawing neuteub ka jalma anu diajakan ngobrol terus nyarit. Cobi punten. Pasian jalan ya. Ulah tingrah riung kieu ya. Punten ya, aya nu tiasa ngubaran juragan pamagat ya. Punten cik. Punten. Jalma nu ngobrol jeung si Rawing maksa asup ka jero kamarna Ki Asmat. Tukangeunana nuturkeun si Rawing. Panganten lalaki atawa minantuna Ki Asmat karelep terus nyarita. Aya naon Mang Toing? Cing saha ieu teh? Minantu Ki Asmat neuteub ka si Rawing nu ditanya gancang ngajawab. Iya dulur emang Den. Anjeunna tiasa ngalandongan kayaan sepuh salira Den. Nu mawi kumang teu diajakan ke dewe kitu tah. Sok Jang sok.
pangobaran kenjang sok jang katingali ku si Rawing kayan Ki Asmat anu keur humaregung bari gulang-guling di luhur tepat sarena leungeun kencanan nyekelan leungeun katuhu anu pigelang lebuntung si Rawing ngadeukeutan ka Ki Asmat sareretan geus bisa ningali racun pedang jaka bandang kawilang racun anu gangas alah 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 rek sahawe nu nulungan mah lu bisa ngubaran lu ya teh kuatnya deh nyeli aduh tulungan gula teu kuat aduh gila teu kuat aduh nyeli peuli lah cejedunan teu buku rasakan heunana nyeli arakana sakujur awak aduh Ki Asmat meletet ka si Rawing sedangkan si Rawing terus nyepengan leungeun katuhu Ki Asmat anu tatu tea kitu nate lantaran kungsi diajarkeun ku guruna ngeunaan cara anu ngubaran anu tatu anu racun aya urat-urat khusus anu kudu dipencet sangkan racun ulah nepikeun ka ngarasuk kana jantung urat-urat khusus geus kapanggih ku si Rawing bareng jeung si Rawing mencet urat dina leungeun Ki Asmat anu bareuh harita Ki Asmat ngagrowok lantan nyeri aduh nyeri aja nyeri jangan nyeri aduh nyeri tong dipencet kai tenjang aduh langerak Ki Asmat harita terus teuing ti bumi alam si Rawing ngareret ka Mang Toing nu tadi nganter si Rawing ka jero kamarna Ki Asmat terus nyarita coba usahakeun Mang ngaladang daunan jeung akar-akarananya pikeun ngubaran tatuna sarta pikeun ngusir pangaruh racuna Mang si Rawing terus nyebut tandang daunan jeung akar-akaran anu diperlukeun Mang Toing ungut-ungutan tada merhatikeun kana caritana si Rawing Mang Toing gura-giru terus indit sedangkeun minantu Ki Asmat anu masih keneh make baju panganten kawilang jajaka anu sapantar jeung si Rawing harita ngadeuketan bari terus nyarita lalaunan ka si Rawing kade ulah gagabah ngubaran teh geuningan Ki Asmat tepikeun ka kapiyuhan kitu awas mun aya naon-naon ye anjeun ku tanggung jawab ye si Rawing seri leutik bari terus ngawalon tenang atuh tenang saderek panganten salawe jeung 25 aduh ngeunah jadi pangantenannya usum hujan kieu duh 10 jeung 15 di jumlah jadi salawe teu boga suluh teu boga pamajikan aduh hayang seblak kuring moal rek asup ka jero imah mun sakena bakal leuwih ngaripukeun Ki Asmat mah nya syukur lamun kitu mah ngan mun teu nepikeun ka cager deui atawa leuwih ripuh kayanana tangtu kuring bakal ngalakukeun tindakan ka diri anjeun ade nah kumaha ieu teh mangga pokona mah ulah salempang saderek panganten Ki Asmat kapiuhan lantaran capek jeung nyeri tenang tuh Mang Toing geus datang deui geuningan sugan we mawa nu dibutuhkeun keur piubareun teh Kelila Mang Toing datang bubuhan deket ka kebon sarta kabeneran dang daunan jeung akar-akaran nu dipenta ku si Rawing teu kudu hese neneangan geus kitu mah si Rawing terus ngopolahkeun bahan keur ubar teh ramuan ubar nu dijieun ku si Rawing teh aya nu diinumkeun jeung nu diubarkeun kana lebah tatu sabetan pedang jaka bandang teh sanggeusna diubarkeun Ki Asmat bisa ngerasakeun pangaruh ubar nu dijieun ku si Rawing kanyerina geus leungit kitu deui leungeun katuhuna anu tatu bareuh jeung panas teh jadi tiis malah bareuhna geus rada ngempesan sanajan can pulih bener Ki Asmat jadi penasaran ku jalma anu geus kubaran dirina saterusna Ki Asmat nyarita ka anak jeung minantuna anu geus salin teu make baju panganten cik sinakan dia anu geus ngubaran ka amat teh Rumsi
Kawa teh banasaran berdasarkan siliwanoh ke diri. Cek perasaan mama ye can apa kawa teh. Nyirum sih anak Ki Asmat ngareret ka salakina terus nyarita. Sok atuh sih nepangkeun ka dieu. Anu tadi ngalondongan ka amat teh ya Kang Warsa. Warsa gancang keluar ti jero kamarna Ki Asmat. Kasampak si Rawing aya tengah imah ngariung jeung anu sejena. Di tengah imah layon Ki Lombok geus meunang ngarurup ku samping kebat. Warsa noel ka Mang Toing bari nyarita. Mang Toing. Eta dulu Mang teh coba ka dieu kitu. Ki Asmat hayang panggil cenah Mang Tong. Sok pejaan Mang Tong. Mang Toing terus ngaret ka si Rawing betus ngomong. Jang. Kias cenah hayang panggih. Hayang panggih jeung Ujang. Buat Mang oge cenah oh ieu teh. Ari ngaran Ujang teh saha? Nu katelah mah si Rawing, Mang. Rawing. Naon anu Rawing teh Jang? Nya ceuli kuring, Mang. Nu matakna lah we jadi si Rawing. Hayu atuh urang tepungan Ki Asmat, Mang ah. Bari hayang panggih mah jeung kuring kitu. Geus kitu mah Mang Toing jeung si Rawing terus nuturkeun warsa pikeun nepungan Ki Asmat nu aya di jero kamarna. Sanggeusna aya di jero kamar terus silih wanohkeun. Sareretan Ki Asmat salaku murid Ki Lombok anu pangkolotna bisa ngarti yen jajaka anu ngaran si Rawing teh kawilang jalma anu ngeusi luar jeung jero sabab beda dina paneteupna. Ki Asmat tingali ramo-ramo leungeun jeung pigelang si Rawing anu geseng hideung. Jadi terus inget ka Ki Lombok anu jadi guruna anu ngajelaskeun ngeunaan ciri-cirina leungeun jalma anu nyangking ulin karuhuna. Balah jadi bunga keur Ki Asmat. Sanggeusna si Rawing ngawanohkeun diri, nyata tetela dirina geus ditulungan ku jajaka ngaran si Rawing anu kungsi ngungkulan ajen wawasen nu jadi guruna. Ki Asmat terus kedalisan negrakeun kayan hatena anu ngarasa bagja. Sabab geus ditepungkeun jeung si Rawing malah nepikeun ka diubaranana. Ulah teh bener-bener ngarasa bagja ya teh Jang. Sabab ayeuna bisa tepung jeung Jang Rawing. Leuwihna teh eta malah geus nulungan ka diri kula. Nuhun Jang. Teteh geuning waktosna seep. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi paratosanana. Mios.